Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jauh di cuduk nu anggang tidak tanggang kiwari tu kita wanci urang susu ti puhuna urang guar ti akarna gelar upacara adat pangjajab siswa siswi pinunjul SD Negeri Pasir Galing Sedaran SMP kelas jauh Pasir Galing sumangga dikawitan. Orang kawitan siang itunya pada chefnya pemanasan heula tuh ya aduh kurang ayo terus taksora goong mungkungan aya naon taksora goong mungkungan aya naon bewara sora gong tanggara jeung bewara paheung supaya jatuh perami aya nanduk kita wanci nyupri ilmu pangarti aya nanduk kita wanci. Yuk ayo orang jajakeun ku doa urang sadaya mugia cacap laksana pangijab kasih nugrahan aya naon ieu teh geus asa rame kieu nya ya biasa burariweuh di kamari keneh gitu tinggi aya naon ieu teh ki daripada sepumoa bukan itu orang ada jawabkan orang ngedegungkan siswa-siswi dina acara naon ieu teh perpisahan gitu ta perpisahan ari salerosna mah itu masih kena balik buku acara perpisahannya mumun kabarnya tos dipertemukeun deui nah jadi perpisahan tos setiap aya pertemuan pasti aya perpisahan. Itu perpisahan naon ieu teh? Ieu teh perpisahan siswa-siswi kelas genep kelas 8 parantos dugi kauna wangsak gitu. Parantos rengsek gitu nyar atikanana sanes hartos rengsek gitu nya pada saya. Tuh urang doa geune nya ieu urang sadayana. Mudah-mudahan atuh sing panjang yuswa amin. Ulah panjang waos. Ulah panjang waos. Masuk ieu. Mun si Aki mah kana panjang bujur makanya. Oh, bisa wae. Atuh urang sejak ieu heula nya. Ya aturan heula wilujeng sumping gitu tah utamina mah ka para tatamu siswa-siswi SD Negeri Pasir Galing salantang baktos di simpuring sabaraha kanca khususna ieu ti Seni Degung SD Negeri Pasir Galing gitu. Atuh itu masih kena kali kupo naon teh siang kena kebuaran siang pokoknya terus suasana Idul Fitri sok pilih gitu dina ngadidik murang kali aya nu katakol nu katoel nu kasidreuk cepret gitu nu dipolototan teh mah bangeun tah aduh
rumaosnya Rumaos, urang gitu tak gitu atuh sejannya kan dihapunten we ka sadayana urang mohon tah eta kasadayana urang kali oge terutami ka ibu-ibu orang tua bapak-bapak siswa pilih mohon aya urang kalina anu kacepretnya gitu tapi da samata-mata urang teh sanes izin sanes ngewa gitu hapunten ibu bapak studinya gitu nya mohon tos ke asa-asa di dianggap dianggap anak batur gitu da panginengna gitu panginjeng barudak ngarasaan gitu balik ka imah penting panginjeng budak malah nyawa gede mohon can puguh jeung budak sorangan eta keras itu paling abotnya mandi berat gitu tanggung jawab kan mudah-mudahan orang kana urang dina dinten ayeuna panginten ieu teh naon ngabubungah tah eta kali salami satahun itu dan mung satahun sakali panginten nyamang juga kurang kali teh da ari guru ka panginten kahoyong na mah eta sama gitu capek hate sampai segala rupanya Pak Acep gitu malihan Pak Acep mah gadang sama wengi saya teh da kumaha atuh urang mah risiko ieu teh sareng dewan guru panginten nya tapi teu da urang mah pinten BLT yos naon ari BLT teh badan lillahi taala mangga sok pilih tadi teh mau ijung cenah teh milu ka mana ijung teh oh aya aya sudah pedak rapi dah cing saurana tuh yang Apura jangan dekat dempur, mana ada di mana? Kau dari ini teh bareng, asal kita bodeng. Eta naon Gusti, kancing dia murah naon kancing, batu mana sih batu akik gitu. Oh, jak, saha nami teh? Cus, emang nyong orang cus gitu. Cus kus nadi. Oh, budak sama nih. Apa budak apa mana? Iya, nawar mana teh ka dieu teh? Tahu lah. Lu kaki suka dari duit dan jajan. Bisa nganyiging bisa. Sok cenah rek diburuhan ke ku Pak Acep, sareng ku Pade Supardat cenah mana bisa ini heula diburuhan cenah ku Pade Supardat. aya ti donongan Ai sikiraku gitu teh. Lawas dilawas abdi ieu. Besok cing. aya ti bapak pengawas Aya atuh. Komo atuh ti bapak pengawas mah moal ngalakuan atuh kiraku. kedak gibing heula Dan itu THR. Sak, sok ngibing heula jangan. Hai. Mana letik-letik pergi belakang teh. Bisa komitmen heula aduh. Era itu kubu aing kubu KS mau terkenal gituan. Kumaha ku sapu saha di kita di gituan diajar teh. Kupaku ada. Oh, pandai. Diajarkeun kieu budak keneh. Mana sabaraha tahun di pas sabaraha di. Masih mah. Weh, tambah 10 geus teh. 5 mana 5 nyaho bisa gitu. Bisa tuh. Heeh. Udah. Hari ini mana? Ka mana? Ini Oh, tadi ya. cing orang gerawan nih. Tuh sini tuh mana aja. Cing tangan. Mana cenah tadi ini teh.
Nggak tahu dari mana. Lagu perkenalan nasi meminulunkan we. Ya, aki ada siapa kendaraan air. Ya kenalan gitu. Air dijurali ke dia. Sorry nih, sorry, kita aja lo dapat bunga gitu aki teh, pohon bunga, dina boy ayo nanti sejak ngajak siswa-siswi, iya, pelang apa, naksa mana? Apa gitu kan kebijakan kalau baik sah. Oh, bapak ini perempuan saja. Sorry. Sudah kali orang etan dulu. Bisa kadita. Saya. Ayo orang raja heula tuh, orang raja heula. Ya orang raja heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dikawin kulibat asmani. Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikawin kulibat asmani. Rabbi. Kapuski maha suci kawasa segala kawasa kaya bandingnya cantum kalimat syahadat kalimat tauhid muslimin muslimat kalimat yang dipilu jika ketanah samu asyhadu an la ilaha illallah Manauti tetap usaha. Kesan gula waktu pun asa Wasanya tinggal ketewan asa bunga area Sampun wahapunten Tuata ngalen ngabing Dagingnya kerapa-pak Gergeting keraramekeun Berpayung kerabung kakak Berpayung kerabung kakak Berpayung kerabung kakak Sok payung Pangapunten anu payun anu pengkor hoyong ninga rada jongkok saalit panginatan itu ya
Siap. Oh ya. Di pangapunten di payun pengalimpok garoyongnya itu rada jongkok.
tiupkan orang. Ya. Hiji. Dua. Hei. Tilu. Oh, semoga itu kebelah gigi lah, kebelah gigi. Tak Pak Acep, tak tiup tak Pak Acep. Biasanya sopnya beleng bisa ditiup Pak Acep mah. So, kamu nonton tukang ini. Siap. Hiji. Dua. Tilu. Pak Acep sih gunang halus. Mudah-mudahan siswa-siswi SD kali SMP Pasir Kali dan siswa-siswi generasi penerus bangsa anu hade generasi Pakuan. Nah itu atuh ulah lain hartos geus disamankeun kieu teh mung nuliikeun sakola gitu. Sing luhur sakola negara coba kejar cita-cita nang kitu. Di SMP na asup mereka SMA mereka mana wae di sekolah atuh nu SD na komo teu mampu ke MTS ke SMP di dieu ge aya dong jauh-jauh deui da kitu tong pada ninggalkeun ye sakola teh karunya rek usaha di rojongna kitu sok hiji dua tilu orang itu kadang dicurali dia mesti bener atuh mana teh ada cak untung si mak oh prosesi sugeng parantos rensing atuh salajengna urang ngajengkeun kana penyerahan medali secara simbolis sareng